pikiran terus ngacacang ngabayang-bayang jikana engke peuting mah bakal bisa nganggeuskeun tugas anu katunda kamari teh. Dek lalayaran perduaan leungeunna beuki hareuras ngaragamang dek nyekek kuring undur-unduran ka juru kamar muka panto terus ngajarowok. Panuhun kanu pada subscribe, kanu tak acan mangga diantos subscribe na, oge tong hilap, like, share, komen, sinarang digurungkeun tanda. Najan hawar-hawar, kadenge keneh sora anu lumpat teh, grobas, grobas, meulah tengah-tengah kebon salak, anu upluk-aplak. Ngablegbeg da puguh jauh ka lembur. Rajeun kacaangan teh ukur ku cahaya bulan katompernakeun. Ngaguru handaruan sakapeung sok paselang jeung sora anu nyakakak bangun mu puas. Atawa anu ngajerit ka nyanyerian. Wani-wani sia. Bari ngamang-ngamang parang. Dagoan, ngontong kabur. Di jero kebon kadenge deui nu nyakakak. Kawas nu surti nembal kana kukubu kuring. Grobas, grobas, les. Geus kitu mah teu kadenge nanaon deui. Ukur seah angin nu beuki motah ngoyag-goyag tatangkalan. Ambak nyedek tanaga midek. Kakeheul gede tapi teu wani kebat ari kudu ngudag ka jero kebon mah. Anyaran cicing di dieu teh can apal situasi. Palaur kumaha keh mun ngabongohan. Itu mah jigana apal pisan kana kaayaan di jero kebon atak kabur nage ka lebah dieu. Duh Gusti, nah habet jadi kieu. Tungtungna ngahuleng salila-lila. Nafsu kapegung panon manco kana beungeut kebon salak nu ngablegbeg. Teu karasa berbei aya nu ngalemere haneut mapai pipi ngarakaca. Ari ras ku nasib diri. Gusti, kuteung teuingan pisan anu dileka teh. Jigana mun bieu bisa nyacapkeun ka panasaran bakal suda sakabeh amarah. Dek bebeakan nya saak mangklukna anu kumawani ngaganggu katingkliman. Sebrot, sebrot, cahaya senter kokolebatan kana daun salak, kana pucuk tangka caringin, kana gawir, kana jajalaneun jeung kana taneuh nu keur ditincak. Jang, Jang, Ujang, palih mana? Suara mitoha lalaki gogorowokan. Sebrot, sebrot, cahaya senter kokolebatan deui. Teu sabaraha lila geus norojol. Sebrot, senterna ditojokeun kana awak kuring. Beuh, buru pake tah sarung nu apa? Bising katingali ku batur. Bari seuri lalaunan. Barang kuring melong kana awak. Gusti, beungeut beureum karek inget mun tadi basa samemeh ngudag teh ngahaja muka baju heula. Geus Ujang, ulah teuing dipikiran. Mana kitu ge dodoja keur si Sujang jeung si Nyai ieu teh. Ulah kurang-kurangnya sabar. Komo gurung gusuh ngagugu hawa nafsu mah. Kitu pok-pokanana basa mitoha lalaki ngupahan kuring opat poe ka tukang. Harita teh keur meresan babawaan kuring. Tadi beurang seserahan. Mitoha awewe mah teu milu nyarita kalah ngaguk-guk eurih-eurihkeun. Andi prek hareupeun pantok kamar kuring. Sedangkeun di jero pamajikan awong-awongan. Bedang najan dielingan, bebeakan nyupata kuring, malahan mah make jeung ditungtungan menta diserahkeun sagala. Atuh anu saimah jeung tetangga deukeut mah gujrud.
Naon atuh salah abdi teh apa? Mitoha ngahuleng, renghapna berat bangun senggah. Enjing nyahaja bada subuh abdi bade teras ka lembur heula Pak. Rarai apa sareng ibu dirompok bet kapi rarai bae. Mitoha ukur unggek bari nempakan tak kuring. Jung, gerak kacai, gerak isa heula ayeuna mah. Sungkeun rahmat sareng pitulung mantenna. Keun, si Nyai tanggung jawab apa di dieu? Tengah jawab, ngebaskeun rokok kana asbak. Anu padahal karek nang nyeungeut dieu pisan, laju ka tukang katampian. Memeh magrib, tilu poe ti harita geus balik deui ka lembur pamajikan, ngahaja di lembur teh neangan tarekah sangkan rumah tangga kuring bisa langgeng teu kaguna sika ku nafsu anu ngaberung. Alhamdulillah bagja basa sadatangna teh dibagiakeun ku marahmai. Mitoha awewe mah ukur imut terus urusuhan ka dapur kawas nu surti. Paroman pamajikan teu katingali riuk-riuk ngambek, malahan mah kalah lelendean. Hapunten abdi Kang. Asa kamari teh teu aya niat nyareos kitu. Tapi nah atuh ieu lambe bet jiga anu mawa, jiga aya anu ngadalikeun. Bari ditungtungan ku ngagelenyu. Beuki cahayaan bae pamajikan teh. Cek pipikiran kuring. Pipikiran terus ngacacang, ngabayang-bayang. Jigana engke peuting mah bakal bisa nganggeuskeun tugas anu katunda kamari teh. Dek lalayaran paduduaan. Sarengeh seuri sorangan. Dek teu bagja kumaha ieu hate meunangkeun manehna teh kabeneran pisan batu turun kesik naek. Tapi najan kitu ge nu bogoheun mah loba. Malah anu panasaran mah make jeung ngancam sagala. Sosonoan tekebat kapotong ku azan magrib. Pamajikan teu kawas sasari, teu gesit katampian mun ngadengi azan teh. Eleh deet kuring nu kacai. Beres salat pamajikan cicing keneh. Basa dipaksa pamajikan kalah mureleng bali ngaharengan. Kuring colohok banget gureuwas ningali panonna jiga nu hurung rindap narancingeus. Nyai, yeuh, kunaon Nyai? Sia. Sorana dadakan jadi agem, leungeunna tapis ngepeskeun leungeun kuring. Gusti istighfar Nyai. Kuring beuki leuwas. Sia geus campelak, wani-wani ngarebut bebene kula. Nyai. Sia kudu modar peuting ieu. Leungeunna beuki hareuras, ngaragamang dek nyekek. Kuring undur-unduran ka juru kamar, muka panto terus ngajarowok. Mitoha lalaki hari weus-weus keluar ti kamar. Mitoha awewe mah langsung aniprek bari ngaguk-guk. Kumaha mimitina ieu teh Sujang? Mitoha lalaki memetot leungeun kuring terus asup ka kamar ningali pamajikan. Sia rek pilueun deui. Dorok-dok, bru. Mitoha lalaki ngajengkang nangkarak bengkang dina palupuh. Jeleng pamajikan luncat ke tengah imah bari terus gegereman. Bener cek Bah Jahra, kuring kudu ati-ati. Tapikeun moal dek eleh atah-atah, mulia keneh manusa meureun batan juri. Sanggeus babacaan heula teu anta parah. Puhu ceuli pamajikan ditampiling. Koloyong, koloyong, bru ngarumpuyuh. Sok sia. Panas, panas, panas. Pamajikan gogorowokan, les bekapiuhan. Imah ujug-ujug ingeung kawas kulini. Parabotan ge tangka marurag. Inget amanat Bah Jahra, kuring buru-buru keluar. Cenah mun aya nanaon teangan di luar,
Mun ningali nu aneh kudu babacaan sabisa-bisa. Terus tewak bebeutkeun we satarikna ka lemah. Panon rarateret ngan saukur ningali cakung anu ngadaplok dina tihang imah. Katingalina jika nu keur euneuk-euneukan. Diraku pantar cakung bisa ngeuneuk-ngeuneuk imah. Najan sieun buru-buru cakung teh ditewak terus dibebeutkeun satarikna. Tangka sukuna parotong. Ngan anehna teh bet kawas nu mebeutkeun batu badag da sorakna ngageblug handaruan. Rieg bumi inggeung seor. Dadakan aya angin puyuh datangna beh tukangeun imah. Seor dorok-dok tangkal selong runtuh. Sabudeureun imah jadi geuman. Barakatak suara anu seuri bangun ngeunah. Kuring babacaan sabisa-bisa. Angin beuki ting saleor mubeng luhureun sirah. Beuki mreketkeun babacaan. Angin teh kawas nu nyingrai. Moal dek ngagugu ka era sia. Bari terus ngalaanan baju. Kitu cek wajah rage nyang hareupan nu kitu mah urangna kudu bulucun ulah aya nu napel dina awak najan salamarge. Anehna angin teh jiga nu ngaanggangan beuki ngajauhan. Sanggeus nyabut parang anu nyelap dina bilik kuring udag angin. Seahna kadenge muru kajalankeun. Barakatak seuserian sup ka sawah terus ka jalan leutik. Bras we ka kebon salak numpuk aplak. Bari teu eureun-eureun babarakatakan. Keur sare dihudangkeun ku pamajikan. Isuk-isuk keneh geus gujrud. Di imahna mama kubu rame ku tatangga. Cenah jang dodong parna. Beuting tadi basa balik kuliah ti dayeuh aya nu ngaroga hala. Sukuna Pararotong. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan urang tiasa nyandak nu saena oge ditebihan anu awona. Kirang langkung simpring nyuhun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.